Ya, sekalian ada 100. Ditambahan ku dewek 100. Ngan lamun eta nepi ka teu ampuh, si laing urusan jeung dewek. Alhamdulillah. Naguntingan dong make menang tilu tisuk-isuk. Aduh. Jabatan uga jukut ieu teh. Pusing. Pamajikan eueuh. Aduh, beuteung lapar. Alhamdulillah. Tahu ongko di kanang uga kene nguntingkeuneun ieu teh. Baiklah. Yang penting mah beres heula we tilu. Aduh. Beteng teu kuat lapar, aduh. Rek nganyuk ka warung, tapi nu kamari can dibayar. Alah kumahanya. Maksakeun kitu ka warung. Bae era-era oge. Daripada ngantep beteng lapar. Bae kurang ini tuh ka warung. Jang, keur naon? Ya kayak beres nyukuran, Bah. Oh, nyukuran domba? Nya. Nyukuran teh? Oh, bener Jang, gara laki aduh di domba teh. Ya, di garalak. Lain si lain loba oge domana Jang. Sadeui Jajang atuh. Bener Jajang loba ke domba. Domba si lain Jang. Lain sih justru Bah ieu mah. Domba nu saha? Nu batur. Panya dewek manusia lain. Lain ieu mah Bah menang maro. Oh, menang maro Jajang. Geus boga sabar hiji si lain hasilna menang maro teh. Naon Bah? Kayak gue sabulanan ieu teh lilana oge. Sugan we atuh baranahan ieu domba teh. Heuh. Ara alus domba galak kan boga na si lain kanu ngurus. Ku Abah didoakeun lah sing aya hasilna si lain Jang. Amin. Ke. Geuning kieu Abah dek ka mana Abah? Biasa Jang. Abah teh po ayeuna teh boga 2 jugjugeun. Anu kahiji biasa ngalongok nu jadi budak. Ya. Si Mimin. Anu kadua mah biasa rek init nguseup. Oh, Abah teh dek init nguseup. Aya kitu upana. Nyeta acan Jang. Cing sugan poe aya nama si laing. Boga racikan eupan nu alus keur Abah. Justru Bah, Jajang mah kan teu bisa nguseup. Nguseup nu ge can pernah Jajang mah komo nyieun eupan. Bah, Si laing mah. Geus Bisi ka berhujan Abah rek init heula. Sok. Parah bae man mah. Dipikir-pikir teh nguseup we jeung nguseup. Aduh, poho. Bieu teh lamun nginjem duit beureun boga keur kopi euy. Parah. Aslina ieu beuteung wet pisan. Jeung duit teu boga. Aduh, kumahanya. Beu kacang teh. Garoreng kieu. Tapi mun teu dipasak da lebar. Kebeneran. Aya Neng Ratna euy. Neng Ratna, keur naon Neng? Make jeung nanyakeun keur naon. Katingalina keur naon atuh? Neng Ratna mah. Padahal kan Obed nanya teh bener-bener. Tong loba basa-basi mah Obed. Geus nyaho da, pasti rek nganjuk. Eta geuning apal. Kabeneran Obed teh lapar.
sugan atuh bisa deui nganyuk. Duh Mang Obed, nu kamari jeung mangkuk nage can dibayar. Terus ayeuna dek nganjuk deui. Kieu carana mah bangkrut atuh warung Ratna teh. Tong waka ngamak atuh Neng Ratna. Keun masalah hutang anu kamari jeung mangkukna mah ku Obed dibayar. Ngan ayeuna mah sakali deui weh. Wiosnya nganyuk. Aduh, nya kumaha nya Mang Obed teh. Pagawean teh nganjuk we jeung nganjuk. Heg usaha atuh, lain ulin we jeung ulin pagawean teh. Neng Ratna, lain teu hayang gawe. Obed teh hayang gawe teh ngan hese neanganana. Hese sote mun teu niat Mang Obed. Geus ah, poe ayeuna mah teu nganjukeun. Heuh, Neng Ratna mah. Yakin ieu teh mau nganyukeun? Moal. Nyantos atuh. Mangga Neng, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duh, kumaha nya ieu teh kadang loba nu nganjuk. Perasaan make pelete sangkan loba nu meuli. Ieu mah kadang loba nu nganjuk. Bebek Ratna. Naon mana momon? Pasti dek nganjuknya. Ali Bebek. Sok sembarangan ngomong teh momon aya kata nganjuk. Ieu mah leutik-leutik cunihin pisan. Apal teu arti bebek teh naon? Nya apa teh bebek teh bebene hate? Duh, si momon mah leutik-leutik geus apa bebek hate. Ieu leutik keneh mah juga itu gerang ngaji. Gerang ngaji. Oh siap Beb, momon mah bade angkat ngaji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh. Kamana kudu neangan anu jadi pamajikannya. Bener, ditinggalkan ku pamajikan mah. Galauna tingkat tinggi teh nu kieu meureun ya. Sajeroning min si laing teh euy. Goreng adat. Tapi anger dewek. Kalengitan min ku maneh min. Lu ka mana nya ini angan ya? Tanyakeun ka tiap warga mun mah apaleun. Ieu mah pasti ka imah si Abah ieu mah. Kumaha teh nya? Lamun nyusul ka imah si Abah, kabayang dicarekanana. Kebenaran ayam momon. Urang kumaha gaya henteu? Gaya sih gaya. Tapi menang ninjamnya. Sembarangan maneh mah mon ngomong teh. Apa teu maneh? Urang teh bakal jadi bos. Hah? Bos? Bos naon gitu? Aduh, mon si laing mah teu percaya ka dewek. Kan urang teh rumah teh di mana-mana, kita jadi bos dewek teh. Huntu. Si laing mah teu percaya ka hiji jelema. Lain terpercaya. Mang Jajang. Tinggali ku momon. Mau mungkin Mang Jajang jadi bos. Mal mungkin kumaha si laing mon? Mau mungkin atuh Mang Jajang. Lah bos mah beuteungna sok budayut. Hah? Budayut? Eta mah budayut toko sepatu momon. Eta mah Cibaduit Mang Jajang. Geus ah lieur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bengok pisan si momon. Parah, parah, parah. Bingung kumahanya itu. Katanya si Abah entong, katanya si Abah entong, katanya si Abah entong, katanya si Abah. Alah, lamun katanya si Abah pasti mah. Carekan ieu mah. Jabang geus 2 poe eueuh si Mimin teh. Aduh. Kumahanya Gusti. Dewek kudu muntang saraya ka saha? Menta saran ka saha? Si Obed eueuh. Si eta mah kadang-kadang tempo dibutuhkeun. Kumaha? Mang Jue. Naon? Geun loba masalah kitu. Datang-datang si laing mah ngadon suara bancet mon. Aduh, nuki disebut suara bancet. Nuki mah lain suara bancet Mang Jue. Are geus suara naon atuh mon ari si laing?
Nuki mah suara balon. Oh emang juhe. Dia gerak. Mon, mentang-mentang si Laing bisa suara balon, tapi dewek kahibur ku si Laing euy. Cik cekali deui suara balon teh kumaha. Cing calawak. Bisi aya balon nyelap gitu euy. Tapi si Laing diajarkeun usaha, Mon. Sorangan. Sok bohong wae budak teh. Mah mungkin mun nanaon oge pasti aya guruna, Mon. Asli. Aslina salianti suara balon, suara naon wae nu bisa. Gorila. Gorila bisa. Terus Serigala. bisa. Terus naon deui? Cacing. Cacing bisa. Terus naon deui? Kirik bisa. Hebat si Laing. Ucing bisa tuh? Bisa. Cik ayeuna coba heula sora beurit. Oh bener. Eta beurit keur diudag ku cemomoh, deuk diteungel ku sapu. Bener nya? Cik ayeuna sora kirik kumaha? Bener nya euy. Eta kirik keur hayang nyusuk ka indungna, bener teu? Apalan. Cik lamun ayeuna sora cacing. Naon ari si Laing hayang anu ngamak mah nya sora cacing kitu. Akan eta mah cacing keur ciciuman. Jadi kumaha sorana? Benernya pinter oke si Laing. Gua ieu pangaruh kopiah euy si Laing mah euy. Ayeuna sora gorila. Eta gorila keur naon? Keur hayang dahar. Hayang dahar. Pinter oge. Geus lah bae lah. Panga bisa si Laing sing jadi mangpaat. Ngan mun bisa mah si Laing bantuan dewek. Daek teu? Daek teu? Daek. Urang neangan nu jadi pamajikan dewek. Daek. Soalna geus 2 poe eueuh euy. Cik sugan si Laing ningali teu? Heueuh. Ku kituna euy mon ieu teh. Kumaha lamun ayeuna si Laing baturan dewek, urang neangan nu jadi pamajikan. Teh Mimin yeuh. Apa kan Teh Mimin? Sok kudu apa ka pamajikan dewek? Apa? Ayo atuh. Nah, si Laing bisa jeung si Momon. Dek ka mana? Dewek keur lieur euy neangan pamajikan. Nah, pamajikan bae atuh lah, pamajikan galak ieu. Ari si Laing sok make jeung bae heuh noh. Dewek teh euy neangan pamajikan geus 2 poe eueuh leungit. Heueuh nya ka mana atuh? Nyasat atuh. Lamun apa mah meureun dewek moal nanyakeun ka si Laing, Bet. Duh, kumaha nya euy, soalna geus 2 poe euy nu jadi pamajikan teh eueuh. Nah, bisa leungit kitu he. Kos barang wae. Da mau mungkin ka mana atuh? Paling kami tuh si Laing. Aya kapikiran kadenya sih, nu jadi pamajikan pasti ka Imah Mitoha. Pan apa sorangan si Laing oge atuh, Bet. Dewek mah paling anti ka Imah Mitoha. Atuh si Laing mah rupa-rupa juhe. Emang si Laing aya masalah naon atuh jeung pamajikan? Masalah kumaha? Dewek mah teu boga masalah si Laing. Pan apa sorangan? Ungap poe ge sok jeung si Laing. Heeh, jeung dewek teh kan beurang hungkul. Penting nama kan teu apal dewek si Laing kumaha-kumahana. Si Laing mah kadon nyerocos we juga kereta api ngomong teh. Lain mere solusi. Sidik hese geus da eta mah masalah urusan rumah tangga si Laing. Geus weh jijik usul ka ditu, hade goreng oge da pamajikan. Da moal jauh atuh, pasti ka Imah Mitoha si Laing. Heueuh euy. Tapi dewek teh sieun apa sorangan pan si Laing oge? Sieun kunaon si Laing mah. Mitoha dewek mah galak. Geus jijik ka ditu jik susul bae ieu si Momon jeung dewek weh. Kumaha nya euy. Tapi lamun teu disusul pi omong. Atuh tong ngomong we. Apa sorangan meureun Mitoha si Laing kumaha? Nya geus lah. Kabur hujan. Dewek deuk ka Imah Mitoha lah. Sok bae Momon jeung dewek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Mak, damang. Rek naon ka dieu? Janten kieu, Mak. Dep. Geus nyaho mah ge. Rek nangan si Mimin, Kang. Mohon Mak manawi aya ka dieu. Eueuh, si Mimin eueuh di dieu. Nah, ai maneh juhe kuat teu apal pamajikan ini ka mana-mana. Sanes kitu, Mak. Ah, sanes kitu. Nu puguh mah maneh mah teu tanggung jawab kalau jadi pamajikan. Nah teu nyaah maneh kanu jadi pamajikan. Nyaah, Mak, nu mawi abdi nyusul ka dieu oge. Lamun nyaah mah moal kitu meureunang. Nah aya masalah naon ieu teh anu sabenerna atuh? Teu aya masalah, Mak. Teu mungkin. Masalah mah si Mimin nepikeun ke kabur. Heueuh nya. Kaduhung mah tarati heula. Tapi nah geuning nyatana kaasih dipulang nyeri kanyaah dianggap salah mundut mungkur ngajak pisah nah bet kieu jadina gara-gara tuang rama nu teu doa megatkeun tali kaasih nu geus ngancik dina ati duriat dipaksa pegat teu teuingeun nu asih dipulang seungit najanara nyebat pisah hampura akang hampura teu bisa majar.